wajtabainahum wa hadainahum
fa in yakfur biha ulai faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Itu guru menyambungkan kamarina. Wa kullan faddalna ala alamin. Kasaban-saban saiji di para nabi faddalna munggulkeun kami ala alamina. Mereka sakabeh wa min abaihim jeung di sebagian bapak-bapakna para nabi itu disebutkan di dia. Wa dzurriyyatihim jeung turunan-turunan para nabi itu disebutkan di dia. Wa ikhwanihim jeung dulur-dulurna para nabi itu disebutkan di dia. Eta oge sarua ya diunggulkeun ku Gusti Allah melehkeun para nabi ku dijadikan nabi. Tapi kan sebagian baik minatnya ditamkin sebagian sabab nabi an-naba'dohum lam yakun lahu waladun. Aya diantarana sebagian para nabi teh anu teu boga anak, jadi daya zuriyah. Sebagian deui kana fi waladihi kafirun. Aya anu nabi teh anu boga anak teh kafir. Jadi sebagian teu kafir. Para nabi eta teu kabeh bapana nabi anakna. Eta teu berarti teu ka eta ka enang ngadidik anakna teu jadi dia. Kurang kumaha ya teh contohkeun bahwa hidayah eta murni ti Gusti Allah. Itu murni ti Gusti Allah. Wajtabaina jeung milih kami nu agung jeung Gusti Allah ka para nabi. Wa hadaina jeung nuduhkeun kami nu agung jeung Gusti Allah ka para nabi ila siratal mustaqimin kana jalan anu lempeng bener. Zalika tahali itu jalan siratul mustaqim ya, agama anu dipilihkeun ka para nabi eta hudallahi pitutur ti Gusti Allah. Yahdi nuduhkeun Gusti Allah bihi kalawan eta huda kana pitutur man ka jelema yasa'u anu ngersakakeun Gusti Allah. Eta teh dituduhkeun di paparinan hidayah ku Gusti Allah. Tah hidayah eta dibikeun teh ka orang-orang anu dikersakakeun ku Gusti Allah meunang hidayah. Ini bagi nyatakan di hamba-hambana Gusti. Jadi teu kabeh jelema meunang hidayah. Turunan nabi. Walaupun turunan nabi sekalipun. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lamun mah musyrik ieu mah ngalamun fardon dikira-kirakeun ieu mah ngalamun damuan lamun mah nabi-nabi eta musyrik ya ieu mah ngalamun fardon dikira-kirakeun lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Lahabitu yakin maka yakin lebur anhum ti nabi mama perkara kana bukti ieu nabi eta yang maluna digawe ieu nabi. Jadi walaupun amal lain misalnya musyrik ka ditu nya geus lebur
ya malamun. Jadi boro-boro urang Nabi sekalipun lamun misalkan musyrik ya terus kena maut dina ayat musyriknya terus tapi dapat mungkin Nabi aja ya malamun itu kan. Jadi boro-boro urang Nabi sekalipun ya Musa Allah musyrik ya lebur sakabeh amalna padahal mungkin Nabi musyrik. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ulaika tahari para nabi anu dicaritakeun tadi eta alladzina jalma-jalma ataina maparin kami agung jeung kalabina para nabi alkitab kana kitab bimana al-kutub maknana pirang-pirang kitab. Wal hukma jeung kana hikmah tanya isna faidah wan nubuwata jeung kanabian. Fa'iyyakur maka di mana-mana kufur pihak kanu ieu tilu. Mana nu tilu teh kitab hukmu itunya faidah hikmah jeung nubuwah anu dibikeun ka para nabi. Lamun kufur kanu tilu teh perkara nu dibikeun ka para nabi kana kitab kana hukum jeung kana nubuwah saha ulai itu jalma-jalma kafir nu aya waktu ayeuna waktu zaman kanjeng Nabi sampai ke ayeuna faqad wakalna maka geus temen masrahkeun kami agung jeung usal pihak kanu tilu teh kitab hikmah jeung nubuwah geus dipasrahkeun kauman ka kaum lain su anu teu kaum pihak kana tilu eta kafirin anu kufur. Golongan sahabat muhajirin, sahabat ansor, kadina terus ayo we jalan iman dipasrahkeun ka jalan Gusti Allah. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Ulaika tarah ari itu kauman laisu bikafirin kaum teu kalufur anu narima anu kapasrahan iman karena kitab karena hikmah karena nubuwah eta alladzina jalma-jalma hada anu maparin hidayah atau nuduhkeun ka eta alladzina saha Allah Gusti ta eta jalma-jalma nu meunang hidayah teh jalma anu kapasrahan iman ku Gusti Allah kana kitab kana hikmah jeung kana nubuwah fabihudahu maka kalawan perjalanan iman eta kaum anu ariman teh tegasna bertauhid sobar kana pilara dan obat godaan anaknya hiji bertauhid ka Gusti Allah kadua sobar dina ngalaksanakeun aturan ti Gusti Allah da kudu sabar ngalaksanakeun aturan teh nya henteu sabar tadi kudu nuturkeun anjeun tuturkeun perjalananana perjalananana jalma-jalma anu kapasrahan iman kana kitab kana hikmah jeung kana nubuwah kumaha perjalanan teh cekel ka tauhid teh nya sing sabar dina ngalaksanakeun parentah Gusti aturan ti Gusti Allah itu lamun ceuk Allah ulah jeung Allah kajen ai kajen mah teh pilihannya garek bro garek henteu mun ceuk Allah kudu nyalakonan ceuk Allah leumpang eureun ceuk Gusti Allah eureun kitu nya
Kuma papatah kumaha teh ulah lempang dina hayam nya ulah eureun dina embung tapi lempang dina kudu eureun dina ulah urang maju teh ulah karena kahayang gitu nya tapi maju teh kupena dikudukeun ku Gusti ulah eureun karena embung tapi eureun teh karena diulah-ulah ku Gusti Allah gitu. Dari tadi tuturkeun tah gitu. Lagi gitu. Da penuh cobaan, penuh tantangan. Eta teh. Baheula para zaman para sahabat ke awal-awal Islam. Iman teh ditewakan, dibunuh. Ada ayeuna mah aman gak gila-gila. Justru dititah. Ayeuna mah kul bejakeun kajen kaset Muhammad ahli Mekah la as'al tementa kami kungkaranjeun kabeh alih kana Quran kana nyebarkeun Quran ajron kana guru kitu nya in huwa henteu ari Quran eta ila dzikra kecuali ngan saukur pitutur ti Gusti Allah lil alamina pikeun sakabeh alam tegasna jin jeung manusia.